Geus dukal dekul deui dia iku luman lamun kitu kunaon? Ning aya keneh lain dek kakaler. Hah? Lain dek kakaler. Naon make rek dibikeun emer teh tuh mang? Teu butuh geus teu butuh eta keun ku urang lah dibawa jang wadah-wadah ieu euy. Butuhnya jang wadah itu tuh mah cai nginum jang sapi atau jang asahan butuh. Lain mikeun emer kepan dek kakaler. Oh kan ku urang geus mata mah lebar atuh da heuh rek digaganti mah kuno alus nya keun sok ngagantkeun eta mah ku urang geus butut kitu mah. Lain nanyakeun ieu lain dek mikeun emer, lain dek mikeun emer ieu mer. Kepan dek kakaler, dek ka Tasik. Oh jang wadah cai urang ge butuhnya keun we nuhun atuh darek ngarek diganti ku emer anyar atuh paragi di dieu eta ini ai ngamandian domba ai naon gitu. Astagfirullah. Oh kan ku urang wadah cai paragi eta lah bina teuing. milaur itu paragi ngasah geus butut euy aduh aing mah kamari ka ieu ka tincak eta kudu ngaliwat ka tajam. Lain mikeun emer kepan di dinya teh dek kakaler cenah dek ka Tasik. Oh nya eta nu kamari itu etana euy aduh aing mah eta pergi ngasah ning. Oh eta kaingetan jang wadah cai heuh. Cenah nyaritakeun dek ka Tasik dek nyen ubar. Oh lebar atuh nya da oh lebar euy. Butut-butut gai jang di leuweung mah kieu berguna nu kitu oge. Beda deui jang di kota. Beda ai di lemur mangewan nu kitu mah gitu. Emer malin dek mikeun emer kepan nanyakeun di dinya teh rek ka kota arek nyen ubar cenah ge kamari teh. Heeh lebar keun we keun ku urang dibawa emer mah da ieu teh bisa keneh wadah cai mah. Dibikeun emer mah moal dibikeun emer mah. Butuh paranti kokosok di dia. Alayo, tong dikarongsokankeun Bang, entong ka tukang rongsok daripada ka tukang rongsok mah ku urang. Lain mikeun emer, di dinya teh kemendek nyen ubar ka ditu. Heeh, eta ge nuhun mere emer mah daripada lebar, lebar atuh rek dipikeun mah. Moal paranti kokosok ngosok doma, ngosok naon di dia butuh. Entong Mang tong dikarongsokankeun keun ku urang. Astagfirullahaladzim. Keun ku urang. Lain mikeun emer, lain da di dia ge butuh paranti ngosokan dia bari ke kokosok doma. Ya, Mang dari ka dieu daripada karongsokankeun da butuh keneh di dia ge moal ya. Lebar Mang dikarongsokeun mah. Eta teh rek ka ditu rek ka Tasik eta teh rek nyen ubar. Montong kan make di tukang rongsok di ka ditu. Kadikeun we lah kadikeun. Moal butuh paranti ieu di dia. Cik kadikeun lah iya daripada karongsokankeun moal ya butuh paranti ngosokan doma eta moal ya cik jang daripada karongsokeun mah moal da butuh ieu ge. Aing ngomong mere ieu cenah naon mere emer. Urang ge butuh da lebar dari lebar. Tapi rek dikarongsokankeun cenah da dilelebar aing.